Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun Karengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Mang Didi baraya-baraya ki Sunda di mana bae ayana. Alhamdulillah ayeuna Mang Didi baris maluruh bagian anu ka 60 dina jujutan carita si Kancil ti Pakidulan. Sakumaha anu parantos di Bandungan bagian anu ka 58. Pedaran Mang Didi kebegatuan ci dina mangsa madarkeun Nyi Sekar Sakti kanyahoan lo nya kanyahoan yen eta teh awewe ku si Jamring sabatur-batur. Kumaha atuh para pamirsa harita lumangsung tarung bebeakan lo nya. Mangga urang sami Bandungan ku sadayana mudah-mudahan ieu acara tiasa katampi ku para wargi. Salam duki berang bae harita di hiji piluhungan. Kalawan harita anu keur tarung merikeun kabebeakan jigana teh di Sekar Sakti geus waspada turiatna malah mah geus diijir ti tadi keneh. Pasti pedangna datang kadinya atuh babarieun pisan pedang dipapap ku pedang deui. Kurang ajar sasetan. Mungkin tadi setong dirupa-rupa ngomong nurutan jalu bikang mah bikang we atuh. Nya, tapi Kang bikang di sabikang-bikang ayo. Bikang ge meong ieu mah yo. Dah, paduliting meong padita anu penting mah. Sok harita raponan berbak. Ceuk si Jamring merek komando kadua anak buah nasi somed katut si Pesti. Atuh deur harta keneh. Kurang ajar sia. Hiya, hiu korat belum terang. Pedang si Somed dipabuk satarikna pisan. Atuh dampeuleun si Somed ngageter ngadadak mati rasa. Baal karasana asa keuna atuh ku tenaga batin anu rohaka. Dikarasaeun pedang atuh ngacleng murag atuh kana dapuran eurih. Alah, setan alah sia nya anu ngajago ya ngabikang ieu mangkluk teh yo. Hiap cek gertes ting hatena si Somed. Bari jeung terus atuh undur-unduran muru deui ka kana pedangna. Dipulung da butuh keneh. Sabot kitu atuh Nyi Sekar Sakti jeleng luncat ngajauhan dibabari ku si Peci. Mantap pakai ini sia, hiasan yo. Cek si Peci, siak pedang si Peci harita teh arek narok tarang Nyi Sekar Sakti. Ya ismu. Kilak plos siak malikeun tarajangna jelung atuh si Peci luncat kepos masing-masing serangan atuh teu aya anu keunah. Badagug sia goblok. Hakan sia. Hulu angana. Cek si Jamring marentah ngababarikeun pisan ka si Peci. Ku si Peci teu diandal teu tenemalan kalakah napas ngahegak bari panon molotot ka musuh. Sabot kitu si Somed geus nyakal di bedogna. Jiga anu sumuhun jiga anu heueuh we. Masih kene aya wawanen sarta kuat ngayunan eta musuh najan awewe padahal leungeunna komper keneh asanya kesarah kana kelek. Si Somed harita nangtung hareupeun musuh. Si Peci atuh tukangeunana. Si Jamring atuh gigireun ti luar nating dina kayaan siaga pikeun narajang ka Nyi Sekar Sakti. Gero si Somed ngagurowok bari jeung narajang ti tukang satengah ngabongohan. Madar sia setan. Hiya, ciok atuh eta pedang nyerepet.
lempeng pisan rek nojoskeun kana tonggongna Nyi Sekar Sakti. Tapi punduk Nyi Sekar Sakti atuh kawas aya panonan. Het jelung atuh harita kahareup nyingkahan panerajang si Peci berjeng narajang kasih Somed. Siaklop si Somed ngelokeun sirahna. Pedang teu keuna ngan cerok aya. Sanggeus ngelok teh atuh ngagilekkeun deui sirah. Ngagilekna salah kalakam kapapa ku bedog si Peci anu nyuruwuk keneh harita. Atuh teu bisa disingkahan deui. Serbat beras kana iga burungna. Kaala ti gigir koceak atuh si Somed. Moceak berjeng ngalengak bedog dan murag atuh da teu katahan. Aduh, kumpuyuk gebru si Somed namru. Getih bijil tina tatu. Beungeut na ngadedak sempat pias gebeg si Peci ngagebeg rewas. Tes disangka bakal kitu kajadianana. Sajongjongan mah olohok we bengong. Nyi Sekar Sakti asa aya kasempatan hadeuk cicingeun geus kitu mah malikeun awakna ka si Jamring. Hiu wer atuh pedangna diputerkeun luhureun sirah. Sorana ngahiung bangbaraan. Olong ih jelung nubruk si Jamring. Sial pedang nyabat kana buheung si Jamring. Gebeg si Jamring rewas. Rampayak kuda-kudana atuh kahandap. Kuren teh ngagunakeun jurus ngeuletik beusin. Keplos. Sabetan Nyi Sekar Sakti eueuh nu keuna hiji ge. Sanggeus anggang tina bahaya. Koreat sakilat geus nangtung deui si Jamring teh leungeun katuhnya ka bedog. Panun rotet ngan candu hupang. Ngencana tuh pang-pangna mah atukan musir ka musuh jeung ka anak buahna anu keuna ku musibah nyatana si Somed. Napa si Jamring ngahenggak sumangatna mimiti turun hatena ngaku yen musuh teh nyage awewe tangguh tur kuat. Wah, urang ajar pikeun ka dieu becus mah. Newak manggruk sahulu cek hatena ret atuh ka Sekar Sakti ret deui ka si Somed anu namru. Boro-boran ku getih terjajantungna sereset hatena ngalenyap rada hariwang. Teu kanyahoan seak narajang atuh ka Sekar Sakti. Siu belentrang atuh harita. Ditakis ku bedog deui kembang seuneu ngapuricak sora bedog meni ngabelentrang. Duar sedih taro si suduk dua bedog atuh putbet ibarat kilat bae. Tapi si Jamring teu mampu ngarubuhkeun dana musuh. Setan dia. Dilakulilah saburut deui narajang maksudna tenaga. Meakeun tenaga. Serangan ngabebuta saingetna kawasan teu make perhitungan. Nyi Sekar Sakti gerewas. Hat jelung-jelung atuh harita ngajauhan. Milih tempat anu sakira lowong. Si Jamring atuh sabab eta nu ditiangan. Lot jelung-jelung atuh luncatan bari jeung nyabat-nyabatkeun bedogna. Ngagigila ka musuh. Padahal tujuan anu utama mah lain Nyi Sekar Sakti tapi hayang nyingkah. Jeleng karawak mangku si Somed. Gero atuh si Peci harita. Lompat cik! Cek guys, si Jamring bari jeung terus kabur pangheulana manggul si Somed anu geus satengah teling. Si Peci atoh sabab tadi oge manehna mah geus seber. Teu wani ngayunan musuh najan awewe. Seak narajang ka Nyi Sekar Sakti anu bareudeun ngadeuketan harita. Luncat. Nyerang nang ngababi buta. Tapi ukur nyeungsieunna unggul da tuluy nama atuh kabur nuturkeun si Jamring anu kumaha manggul si Somed. Ayo kapatutna si Jorin tetah. Ceknya Sekar Sakti bari jeung harita neuteup kanu keur abret-arbretan kabur. Hiliwir angin leutik nebah kana pucuk daun eurih. Oyag-oyagan ulang-ulangan renghap. Renghap Nyi Sekar Sakti narik napas jero. Nyai imut terus atuh ngasupkeun di bedogna kana sarangka. Nyi Sekar Sakti muji kana kataminasan musuhna. Cacakan boga anak jarangkung gede, boga awak jarangkung gede, kawas pentil buta. Tapi edas gerakan anak mah bangun hampang, ting arat seleng kabur ninggalkeun pakalangan. Tayo kapatutna nu gelo. Ukur sungut teh anu rubak. Kabuktian nama tayo kabecus. Rajen teh pinter ngagunakeun jurus lengkah sajuta. Kitu. Cek Sekar Sakti
Bari jeung rara teret ngancang atuh neangan buntelan. Breh ngagoler sisi pakalangan karungkupan eurih nu rebah. Kop atuh kana buntelan terus simiti deui ngalengkahkeun sukuna deuk nuluykeun nalampahanana. Mapai lalakon anu ngalalana neangan luang jeung pangalaman. Nuntut ilmu anu mangpaat bari jeung asah pangabisa. Hiliwir angin leutik recetna sora manuk jadi pangjajab anu satia kanyi Sekar Sakti. Dangdaunan ting arulang kawas anu ting garupai melelejankeun kanu rek miang. Banglu salampahanana atuh Nyi Sekar Sakti. Cag urang tungda heula anu keur aya setengahing perjalanan. Insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang kocapkeun kaayaan si Jamring sabatur batur. Perlampahanana si Jamring anu memanggul si Somed dituturkeun ku si Peci. Dua jalma ting corelat lumpat nu saurang manggul baladna anu keur tatu. Angin seah manuk recet sawareh baburi saat manuk teh hariber kagaruakeun ku nu lumpat di buburanjat. Jeleng ngaluncatan balungbang heat atuh nanjak. Lumpat nepet jadi kenor rebah nanyak mah. Malah dilakulilah mah ngagigeg. Eker berat mah manggul anu tatu katurung-turung capek datas perang begalan nyawa. Ari si Peci ngiclik pandeuri kesana ngucur napas ngahegak lempang gancang nuturkeun ka si Jamring salaku gegedugna. Nya nu akhirna gok atuh ka hiji tempat anu ieuh linduh ku kakayon. Angin ngagulebug tarik rungkun awi luak leok. Kadenge sora awih meni pagesrek ting ngareret sora manuk patem balang. Harita anu lumampah teureun si Somed sok ditunda lalaunan pisan dijepatkeun dina jukut. Geus teu usik-usik tayeuhna bae di jalan keneh oge geus kapaehan si Somed teh. Geuk nu duaan dariu eueuh nu ngomong kawas nu beak teu omongin jeung capek deui. Dina iga si Somed atuh ngaburiah atuh getih seger. Malah tepak kena baju si Jamring anu manggulna burahay belum estuning mata ukurayeun sawareh geus kentol ngaramlong dina baju nya dilakulila si Peci pok harita. Kumaha lata baju tah eta getih meuni naramlong kitu kentol ceugah si Peci bari jeung nunjuk kana bajuna si Jamring. Umbah kunaos sakidi dia ucai jauh mending akalan si Somed dasugan we atuh katulungan gede. Cek si Jamring berjing ngareret ka si Somed anu memang harta ngacoprak teu usik-usik. Si Peci kerang kerung kaharti kumehna ge. Memang nasib si Somed teh kudu diperhatikeun. Manakomo si Somed atuh tatuna lain mumusuh tapi kumanehna pisan. Ubah pona bisa begitu teh Ci. Bodong saha nu jayang dina awak si Somed teh.
Cek si Jamring kawasnya kurang percaya karena kejadian tadi anu luges lumangsung. Nyata tukang dasar sia. Kuring teh narajang musuh tah. Make jurus lempeng ngarah hulu angen cekeng teh. Rek niir di jantung si Sekar Sakti tapi edas. Si Sekar Sakti ngajauh ke harapan nyingkahan bedog kuring. Narajang ka si Somed. Ada si Somed nyingkahan bedog musuh deh. Ngan salah ngagilekeunana kana kadar mapag bedog kuring. Makanya tertariknya puguh tuh. Ya bisa dicegah deui bedog ngebes kana iga burungna. Usaha Nya ku kuring. gagal bah tuh si lain bah. Tain aduh. Teuing kuring atuh. Yang si Somed aduh gagabahna. Geus lah. Geus we nu kieu. Geus kieu jadina ngaranna ge perang. Sahawe nu rancinges jeung pinter eta anu meunang. Ari nu wara-wara jeung balangah mah pasti cilaka. Sia deui. Tah ayeuna sok. Kumaha si Somed? Si Peci teu ngomong deui menang parentah tiga gedugna kitu. Manehna mariksa awak si Somed. Dirampaan prabah urat-urat mamatisna. Sing cina dina pigelan, sina dina cecekolan, dina puhuleungeun tetela teu karasa kakenyudan. Malahan masa tari camewek jiga-jiga nu geus eueuh nyawaan. Kumaha Uji? Ulang-ulang sia. Nah, Kangnya. Geus pariis kieu ieu tuh Bu, boa-boa. Oh, sia. Sakauna wae sia ngomong ge. Kira aku ukur tatu sakitu make kudu lolos. Cikan aing. Cek si Jamring ngaragamang kana dada si Somed. Jempe eueuh kekenyudan. Jajantungna jiga geus eureun. Allah. Kebokna si Jamring harita ngarenjang. Terus neuteup kana beungeut si Somed katara semu geuneut. Bibirna geunteu atuh beuki reuwas we si Jamring teh. Reet ka si Peci pok harita. Nah, bisa kieu nya Ci. Bisa jadi tatuna jero Kang. Jeung kana mamatihna diongkoh. Buah-buah parat kana bayah. Cek si Peci ngarasa hariwang pisan. Waduh. Najan heuge raheutna tepi ka bayah kana bayah. Moal sakaligus pae atuh. Da candila pantas kena ku bedog teh atuh. Ieu mah jiga-jiga kena ku peurah ieu tuh deuleu beungeutna. Malah pariksa ieu getatuna. Si Peci ngajenghok riwas. Manehna karek sadar yen sanyana mah bedogna geus dibaluran ku peurah. Ngahaja supaya matih maksudna mah. Najan ukur ka garis saeutik oge bakal parna. Sabab aya peurahan. Arek ngat ayeuna Kang. Da kumaha? Bedog kuring mah make peurah. Ya, sok aing ge daun. Baruk make peurah paingan atuh embeu cilaka ieu. Si Jamring beuki hanjelu. Terus singkapkeun baju si Somed anu nutupan tatu. Anabreh colohok deui bae. Lantaran naon lantaran sakurulingeun tapak bedog teh geuneuh. Keuna ku peurah. Turta eta peurah geus sumarambah ka sukuliah awak. Geus asup kana jajantung. Nya puguh we hese pikeun nulunganana. Pantas atuh si Somed teu kuat heula ge. Jabat tatuna jero meureunan. Ngaraheutan eusining dada. Tiwas mah katulungan kaya kieu mah Kang ya. Cek si Peci bari jeung gogodeg. Terus ngarampaan dada si Somed anu geus puguh teu usik-usik acan. Tara di kumaha atuh Ci? Geus kieu jadina. Tembangna si Jamring. Nya sajongjongan mah nu duaan teh pating haruleng. Bingung ku pilampaheun. Teuing kudu kumaha ari geus kieu. Sabab tetela gaplah teu bisa nulungan nu cilaka. Satadina mah pangna si Jamring di bawah lumpat teh sugan jeung sugan we katulungan. Susuganan aya keneh milik bisa panjang umur tapnya kitu kanyataan. Di perjalanan keneh oge si Somed teh geus kena ku racun anu sakitu matihna. Atuh datang kadinya teh kari layonna. Nya nu akhirna si Somed teh tepikeun ka titis tulisna. Ninggan kana mangsana kudu pegat nyawa. Alatan bedog si Peci anu ngandung peurah. Si Somed atuh dipundut ku Nu Rahayu dicana ku nu kawasa mulang ka alam kalanggengan. Mawa awal
mawa amal anu sorakah tekungsi tobat heula. Ari si Jamring geus rada lila poh harita. Ci kumaha urang rena yeuh kadiduaan yeuh nah arek ngayakeun balitungan eta kumaha. Sabab pan dihenteu teu ge si Somed teh batur urang anu geus mang tahun-tahun babarengan din. Heula Kang. Heula uing rek mikir heula ya. Cek si Peci harita. Lang si Peci ngahulang mikir barjing ngerutkeun tarangna anu nong-nong. Panon disipitkeun pikiran kumalayang ka mana mendi. Ras kanu geus lawas ka sorang, si Peci jeung si Jamring teh kacida pisan belana anu ka manehna. Dua badega Ki Haji nyatana si Somed jeung Jamring nepikeun katega ninggalkeun pagaweanan anu matu. Milih indit marengan ka manehna, marengan ka si Jamring sabada mateni indung bapana Jang Topan baheula. Ari ayeuna si Somed ngemasing pati palastra pegat nyawa, beput umur sasat kuleungeun manehna keneh. Atuh asa kacida pisan tegana si Peci harita upama manehna henteu aya kanyaah ka si Somed. Ari si Jamring ngahulang deui. Manehna ge mikir-mikir pilampaheun neangan tarekah pikeun mutuskeun eta perkara lantaran kumaotna si Somed geus jelas kakuatan manehna pasti ngurangan. Mangkaning si Somed teh kawilang calakan jeung gede wawanen geus gede jasana dina hirup babarengan teh. Nuk kadenge harita iwati seahna sora angin anu nebak kana rungkun awi. Recetna sorak manuk anu patembalannya tangkal awi. Saleuwihna mah daya anu kadenge deui 2 jalma pating harulang ngumbar sawangan sewang-sewangan. Si Peci harita mupuskeun kaayaan alam jempling gebeg si Jamring ngarenjang. Masa aya nu ngagebah pok nembalan. Daun. Oeng masuk ras ingat ka zaman Bareto dina mangsanakeun babarengan jeung si Somed. Orang tiluan sabapait sama manis asa wajah sasila kakang dahar uing dahar. Akang senang uing senang. Akang asup ka panyara uing ga asa asup nuturkeun. Tegasna tiluan teh tarapa pisah petarapa anggang terus bae babarengannya Kang. Bener gitu Ci. Terus kumaha? Ari cek uing mah urang hirup keneh yeuh. Anu bisa keneh kumelenang di alam dunya. Udah boga rasa tanggung jawab mikirkeun. Yen si Somed teh balad urang sasat geus jadi dulur petku hini Terus? Terus kamana wae inditna si Sekar Sakti teh ku urang kudu dituturkeun. Kudu deteangan tapi ke kakapanggisna. Sarta urang kudu ngayakeun balitungan tuh Kang. Cek paribasana teh mending utang uyah bayar uyah, utang geti bayar pati, utang pati dibayar ku nyawa. Pan kitu meureun. Cek si Peci tandas jeung daria. Memang dipikir ku aing ge kitu Ci. Alus eta tekad si lain teh. Dewek ngasa tujuh pisan tapi kudu titih rintih yeuh. Kudu apik jeung taliti sabab akang beda rasaan. Pedang nu dipake ku awewe tadi nu si senaon teh? Sekar Sakti. Asa-asa apal tah? Cek si Jamring harita berijeng rumahmu. Bugu yang oge geus boga curiga kitu Kang. Sabab? Ari sabab Sekar Sakti teh kacida pelitna. Ucalang-acalang ngelir simet hese dituturkeun ku panon. Jeung radai pedang teh jiga leungeun sorangan ning. Ukar ngakis teu buluh ka ieu wae misreuk wae katakis wae. Jeung misreuk wae di kana sasaran teh. Boa-boa eta pedang anu si gagak tunggal teh nya Kang nya. Wah,
Wah, woi, dah gitu pisan, eta teh. Kumaha tuh yeuh? Da si Sekar Sakti teh mau bisa dialihkeun ku urang. Satungtung mahnya ka pedang segagak nunggal. Aduh, nya Kangnya. Jadi serba salah ya, duh. Aing geus kieu kumaha atuh nya. Riweuh jeung riweuh dikeun ka hareupna Kang. Diantep lain antepeun, dijorag lain jorageun. Kumaha carana nya Kangnya hayang paling heula we pedangna tuh. Carana mah kudu kekenang lah. Pokona mah eta pedang kudu kapimilih ku urang Kang. Saton bogana kudu modar, kudu paeh. Cek si Peci, estuni ngababarikeun pisan. Tah, bener lamun kitu akang ge satuju pisan Ci. Pedangna urang paling, nubogana urang ala. Heula maduna, tah geus kitu urang podaran. Pan beresin. Nya bener kitu we lah. Cek si Jambring harita ngadadak bunga. Make der atuh bisa seuri sagarupa. Geus lat we poho. Cikeneh keur tunggara da si Somed palastra. Ade kitu ge Kang lah. Tapi urang ulah ngarasa cukup ku sakieu. Kudu ningkatkeun heula pangabisa. Kudu ngalatih deui diri. Sabab pangabisa da geus jelas mah kuat handalakeun sakieu mah moal bisa ngalehkeun si Sekar Sakti. Nya heueuh Ci. Bener kudu gitu. Yu ayeuna mah lah urang init urang niangan heula keur ngasah ilmu pangaweruh dina hal bela diri. Cek si Jambring bari jeung nangtung. Kawas anu geus teu sabar hayang geura indit ka hiji tempat. Pikeun ngalatih diri ngasah awak supaya tambah kuat jeung gagah. Nih heula ieu layon kumahakeun? Ya, nah noki kudu pikiran. Nu geus paeh mah geus we. Da mah boga gayang deui. Nya ari dekon aman maneh ngali tanuh. Pek. Sok ruang. Cek si Jambring nyaan geus teu bener sikepna teh. Abong jelema sarakah durjana. Nya ari kitu aman kajeun. Keun bae antep di dieu kitu. Engke da nyokot merenya. Hitung-hitung amal we kasih jaluk. Cek si Peci bet sarwana abong geus saburu saelmu tayoh kapatutna si Somed teh lakadar disebakeun ka si Jalu maksudna mah maung nu ngageugeuh di eta tempat. Sanggeus parat babadamian braduanana mian teu luak lieur deui kebat teh lumampah ngajugjug ka ieu tempat. Cenah rek ku guru deui nambahan ilmu pangaweruhna. Anu dijugjug teh deui iwa ti hiji kolot anu mangkuk di jero panjara teh musuh saturna ajengan Nurpalah. Kasugri para wargi cag urang tunda heula di hanjuang siang tenden di handeleum sieun paranti nyongkot ninggalkeun. Insyaallah kahaleup kasampur deui. Ayeuna urang mapai carita anu geus lila katunda-tunda nyambung catur anu kapungkur di hiji leuweung geledegan leuweung hideung anu arang langka kasabaku manusa lengan ganggung simagonggong panonoban sato galak kacida pisan kaget sangetna mata keueung mata sieun sajabat ti loba sasatuan galak teh oge kawentar loba kena siluman selemin nu ngageugeuh eta leuweung. Malahan mah mineng kabejakeun mun ceuk aya jalma anu kumaha wani asup ka eta leuweung kudu we aya kabejakeunana. Boh katalimeng cilaka aduh pada pamirsa. Cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah urang sami-sami Bandungan deui bagian anu ka-60 hijina dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun kumangrupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi